Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja acan ngaos di kawitan urang maoskeun Fatihah khusus kanggo abuyang Bapak Haji Lili dina dinten kamari ngantunkeun. Mudah-mudahan mulih rahmatullahna anjeunana dijajarkeun ku Allah di golongan santri-santri Abu Yahya Zakaria Ansori. Amin. Kula wargina nu dikantun muga-muga dipaparin rusdu taufik sareng hidayah turkeun perjalanan janten sempurna, dipaparin kasabaran katawakalan ditaikeun darajat dunia akhirat. Urang sadayana nu dikantun ku anjeunana sebagai ikhwan anjeunna emut sok ngangkenkeun KM kepala murid berartinya. Urang ayeuna dikantunkeun ku KM kudu ngademel KM di saha. Sabab KM nu kahiji geus ngantunkeun miheulaan urang. KM kedua ngacung cingsal sabuk jadi KM mundur ke begenya kawas monyet di pentaseba itu. Moga-moga mulih karomatullah aya dina lindungan Allah. Urang sadayana dikantunkeun moga-moga sing istiqomah nuturkeun tapak lajak perjalanan usul Abu Yahya Zakaria Ansori. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah jisim kuring sareng sapara kanca aya dina kasalamatan kasehatan biasa wideui sesarengan sareng para hadirin sadayana berkat doa ti sadayana hakikatna pertulungan Allah. Moga-moga hiji tanda ieu terek ditulungan urang sarerea ku Allah. Amin. Perjalanan melelahkan umroh teh kan insyaallah umroh nu saterasna kusim kuring dirancang anu langkung sae sabab melewati perjalanan umroh nu kamari seueur ilmu anu dipasihkeun ku Allah ka jisim kuring insyaallah Pak. Moga-moga urang sadayana dipaparin yuswa panjang bari barokah hirup jeung kahirupan. Moga-moga dipaparin rezeki husnul khotimah. Mangga urang kawitan haja anu katuna halaman sabaraha? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kantun naon? Halaman 12. Qala Sayyidi Abul Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngadawuh saha Sayyidi Gusti Kaula
Abul Abasi tegesna Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas di dieu teh Abul Abbas Al-Mursi nu neraskeun perjalanan tarekat Asyadiliyah. Abul Abbas Al-Mursi kodasa moga ngabersihkeun sallallahu Gusti Allah sirrohu kana sirna itu Abul Abbas. Kodasallahu sirrohu teh hiji tanda bahwa nu didoakeun teh wali geus. Ulama rahimahullahu lamun waliullah kodasallahu sirrohu itu ngadoakeunana. Make basa sayyidi di dieu. Ieu teh ngagungkeun guru. Sayyidi bahasana supados raoskeun manahna guru. Di mana manah guru raoskeun karomah guru bakal datang ka urang. Jadi lamun urang nganyerikeun guru kahijab karomah guru kan. Lamun urang ngagungkeun sehingga raoskeun guru teh datang ka rumah guru teu kudu dipentang ka rumah guru. Tak kitu rasiahna teh ieu teh kan. Saur Abul Abbas Al-Mursi guruna Ibnu Athaillah. Abul Abbas Al-Mursi nu nganggit ieu kitab guruna Abul Abbas dina tarekat. Man sing saha jalma ahabba nu bikaresep si iman al-duhura kana dohir bahwa mangka ritu siman eta abdud duhuri abi dohir. Lamun urang ibadah resep ditemrak-temrak, resep dohir, resep kanyahuan ku batur, eta lain abid Allah nu hakiki. Na ibadah teh ngabdi kana nafsu anu eta nafsu bungah ku sabab dohir kanyahuan ku batur. Jadi hakikatna jalma nu resep ngemrak-nemrak amal teh can jadi abid Allah nu sabenerna, can ikhlas. Eta ikhlas nu hakiki. Waman sing sajalma ahabba nu mikaresep siman al khofaa kana samar. Sanes khulafa eta teh lepat nyetak. Sanes musonif nu lepatna nu nyitak ieu. Bahwa mangkari itu siman eta Abdul Khofai abid samar. Aya nama resep nyumput. Eta ge abid nyumput. Anu resep nemrakeun abid nemrak, anu resep nyumput abid nyumput. Jadi can jadi abid Allah sabenerna. Tah waman sing sajal makanan nu kabuktian siman. Eta Abdallahi abid Allah. Pasawaun maka sarua alaihi kaitu siman ataharahu ngadohirkeun Allah kaitu man au akhfahu atawa nyamankeun Allah kaitu. Jadi mun abid Allah mah nemrak jeung dohir teh sarua wae. Henteu aya bahasa resep. Ya teh nuduhkeun kana ikhlasna ibadah. Ibadah nu ikhlas mah teu aya condong hate kasalian Allah gitu. Lamun aya condong hate kasalian Allah maka eta teu ikhlas disebutna ibadah teh. Jadi kudu nunggal Allah. Jadi nunggal Allah teh dina segala perkara, dina ibadah tujuan nunggal Allah. Nu katingali ku hate nunggal Allah hungkul. Jadi tauhid teh kudu menyeluruh dina salira urang teh. At-tauhidu fil ra'si, at-tauhidu fil aini, at-tauhidu fil fami, gitu kan. At-tauhidu fil yadi, di seluruh badan urang tauhid kabeh. Seperti cek pembasaan ahli Quran, al-Qur'anu fil yadi, al-Qur'anu fil aini, al-Qur'anu fil uduni. Dina celi aya Quran, dina panon aya Quran. Artina naon? Amalna panca indra urang sesuai jeung ajaran Al-Qur'an. Ari ajaran Al-Qur'an teh tauhid.
Matak mabrurna umroh ge tauhid, keur mikot nauhidkeun Allah, keur tawaf nauhidkeun Allah, keur sa'i nauhidkeun Allah, keur tahallul nauhidkeun. Di mana tauhid indiraj dina sakabeh amal urang, maka eta umroh ma'jurah disebutkan. Umroh ma'jurah. Tauhid indiraj sakabeh amal pagawean rukun umroh eta di. Ulah ari keur sa'i musyrik atau keur tawaf musyrik. Ulah kan kudu bersih nauhidkeun Allah. Mata Mekah teh lambang tauhid. Baitullah lambang tauhid. Hajar Aswad lambang tauhid. Ka Madinah maksudna ka Mekah. Ari diburu di Madinah naon? Raudhah. Nu diburu di Mekah naon? Hajar Aswad. Matak jalma nu ka Madinah di mana tepi ka Raudhah ngarasa bangga. Bunga hate tepi ka Raudhah. Sanajan kukuiran jarah ka Gunung Uhud, ka kebun korma, ke mana-mana, tapi itu pernah ka Raudhah. Teu ngarasa bangga pan ka. Nah, loba jalma nu muru-muru Raudhah jeung muru-muru Hajar Aswad bari teu paham kana hakikatna Raudhah jeung Hajar Aswad. Tah ieu nu kaliru mah kan. Hayang nepi ka Hajar Aswad dengan muluhan 300 real. Pimpin nepi ka Hajar Aswad tapi hate teu usul ka Allah. Padahal hakikatna Hajar Aswad teh usul, urang nepi ka Hajar Aswad teh usul ka Allah kan. Nepi ka Raudhah, bunga pada nepi ka Raudhah, hakikat Raudhah naon kan? Hakikat Raudhah ilmu amaliyah, amal ilmiah. Itu mimbar Rasul sareng makom Rasulullah SAW. Antara mimbar jeung makom Rasul Raudhah min riyadil jannah. Itu. Jadi hakikat Raudhah teh atuh naon? Ibadatul ikhlas. Ibadah ikhlas Raudhah. Wusulna haram negara Mekah. Matak ti Madinah ka Mekah. Ikhtilaf antara Mekah jeung Madinah, jeung sakaul mulia Madinah. Jeung sakaul mulia Mekah. Naon sababna mulia Madinah? Sabab di Raudhah, di Masjid Nabawi, di tanah haram Madinah terbaring jasad mulia Rasulullah sallallahu alaihi mata awan mulia daripada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jeung sapalima mulia Madinah jeung Mekah. Tapi cek sakawal mah mulia Mekah. Sabab Rasul sasauran. Saur Kanjeng Rasul, wallahi inna makata khairu ardillah. Demi Allah cek Rasul, tanah haram Mekah pang mulia-muliana, pang alus-alusna jagat Allah. Mun jagat Allah diperbandingkan itu jeung tanah haram Mekah masih mulia kene tanah haram Mekah. Jadi pusatna jagat Allah teh pangmuliaana teh tanah haram Mekah. Tapi cek sakaul mah Madinah kan. Sabab terbaring jasad suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu. Sehingga Kanjeng Rasul sasauran, sajalma nu pernah sampeanana nincak tanah haram kami pasti menang syafaat kami cek Rasul. Nah gitu kan. Malah dina redaksi nu sanes sajalma nu maot dina tanah haram kami asup ka surga. Man mata fi harami dakhulal jannah. Sajalma anu maut dina tanah haram kami asup ka surga cek Rasul. Otak buru-buru kan. Man seueur teu paham hakikatna. Nah gitu. Nincak tanah haram Mekah, tapi tara salat. Kisah. Maksudna naon atuh? Nincak tanah haram Madinah teh maksudna sajalma nu cicing dina perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi sajal menuturkeun ajaran Rasul pasti menang syafaat Rasul sabab diaku umat Kanjeng Rasul. Itu kan. Pan Rasul sasauran, kullu ummati yadkhulul jannata. Sakul umat kami asup ka surga.
illa man aba, kecuali anu teu hayangeun. Aya nu teu hayang ke surga kan, nu tara salat ke surga mah hayang boro-boro salat. Sur sahabat ya Rasulullah, saha jalma anu teu hayang surga? Aya man asoni faqad aba, jalma nu nyulayan ajaran kami teu hayangeun ke surga. Matak hadis anu tadi tepat pisan, saat jalma anu pernah nginjakeun sukuna dina tanah haram kami pasti menang syafaat kami. Nah itu sabab di umat Rasulullah sallallahu alaihi di makna anana sajalma nu nuturkeun ajaran Rasul gitu. Lamun nu nincak sukuna hukum ka ditu teu boga duit cilaka. Bener kan? Tapi lu gaduh artos mah ulah cukup ajaran eta berangkat ngadampal sampeanana. Muga-muga mun ngadampal sampeanana banuturkeun ajaran Rasul eta dimaksud ku Rasul dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man mata fi harami dakhulal jannah. Sajalma anu maut dina taharan-taharan kami asup ka surga. Sajalma anu nuturkeun ajaran Rasul maut keur nuturkeun ajaran Rasul asup ka surgana Allah. Terus kan kitu kan meuneuh terang kana khususiat-khususiatna tempat. Ya ceuk Kangjeng Rasul di mana kuring liwat ka rukun Yamani, Jibril aya wae di dinya. Nyenaon Jibril? Menta hampura keur jalma anu istilam dina rukun Hajar Aswad. Anu istilam di mana? Dina rukun Yamani. Matak bismillah Allahu akbar dina naon? Di Hajar Aswad. Ke rukun Yamani itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Saur Kanjeng Rasul antara rukun Yamani jeung Hajar Aswad di dinya hadir 70.000 malaikat. Mata sepati-pati jalma ngadoa dina eta rukun Yamani kecuali diijabah ku Allah jeung Rasulullah sallallahu alaihi diaminan ku 70.000 malaikat di dinya. Tak gitu kan khususiatna. Nungguin paboro-boro di Madinah muru-muru Raudhah, di Mekah muru-muru Hajar Aswad. Itu padahal aya lambangna Baitullah lambang tauhid. Hajar Aswad dicium ku Kanjeng Rasul eta lambang usul ke Allah Ta'ala. Urang bisa nyium Hajar Aswad tapi hate teu usul. Hitung-hitung awak di masjid hate di sawah. Ulah maka atur can jadi can pikeun usul muga-muga nu nyium Hajar Aswad gambaran ku Allah diusulkeun. Amin kan. Sanajan teu bisa oke istilah bismillah Allahu akbar. Kanjeng Rasul Jibril cinungkul di dinya hadir. Itu di mana di Hajar Aswad. Minta hampura keur jalma nu istilam. Itu di mana orang istilam Jibril ngadoa hampura Gusti eta jalma nu istilam. Ah kitu. Eta rahasiana teh kan. Jadi Hajar Aswad lambang usul, Raudhah lambang ilmu jeung amal anu ikhlas. Di mana amal ikhlas dibarengan ku hate tajalli ka Allah, hitung-hitung geus nepi ka Raudhah jeung ka Hajar Aswad. Teu nepi ka ditu mah sabab duitna teu boga, tapi di dia dibere ku Allah usulna ibadah. Bari ikhlas hitung-hitung geus nepi ka ditu. Amin kan. Tong leutik hate teu boga duit ya. Tong leutik hate. Aya bagianana. Maha adil Allah kan. Lamun kudu nepi wae ka ditu ieu karunya teu boga duit kan. Tapi sanjan teu boga duit hayang halus. Cirina hayang yang celengan. Ya mau boga duit kemun ulun kabeh teu yang celengan eta mah hayang bohong. Nah gitu kan. Matak ASR teh kuring dihadirkeun ayeuna mah geus mendunia kan. Di Mekah apaleun ASR, di bandara kumpul ASR teh Al-Ittihad Safari Rohani. Di Madinah ASR, pengajian ASR di Madinah. Itu kan kulantaran ayeuna mah bingung Pak. Abdi teh moal mikiran ngaji di ditu ayeuna mah.
Sabab jual mana pilu hari hajian dibatasi hari umroh henteu pan heureun kena umroh teh lahir mah. Jadi mun ngaos di ditu teh walah riweuh kan. Abdi ge cip aya rek ngaos di haram, rek ngaos di anu ternyata hese kan. Cuman bisa di Madinah abdi. Anu rada luasan. Itu ge askar nyampurkeun. Halas. Simpuri. Tah urut jiga teh ade urang Mekah mah jigana ibadahna teh salat tungkul, salat buah. Gitu, aya pengajian itu pasukan ngariung keur ngaji. Wah. Urang abdi ngaji teh disangkana doktrinan politik gitu teh. Disangka balan Osama bin Laden. Mentak halas. Kita kajero di ditu. Ada jamaah abdi istri pamegat kan. Ada di pamegat di Nabawi mah teu bisa asup istri mah. Kebagian di luar kepaksa. Askar datang halas kita kajero. Tadi itu paksa di maktab kaji kedua kali mah tuh kan gitu. Utamana nu diaos itu kitab Jami'ul Mughni masalah tauhid. Sabab naon urang irit ka Mekah ngalaksanakeun umroh ujung-ujung nama hayang dibere hate nauhidkeun Allah eta sob. Mata ka Madinah ujungna di Mekah di ditu. Itu sabab ujung-ujung nama nauhidkeun Allah. Quran ajaran tauhid. Inti ajaran Quran adalah tauhid. Tingali Al-Quran nu 6.666 ayat. Panggeuleuna diturunkeun naon ayat naon? Tingali dicatat ku Zaid bin Sabit Al-Quran. Panggeuleuna Fatihah, tungtungna Anas. Surah tauhid. Bismillah ayat tauhid, Fatihah surah tauhid. Maka inti ajaran Al-Quran adalah tauhid. Matak alusot maca Quran lamun bari nauhidkeun Allah. Ulah kaliru Quran katalar tapi hate musyrik ka Allah. Paling jeung ajaran gitu. Perlu dilambangkeun Quran ari gawe ngabohong. Eta papalimpang jeung ajaran Quran. Sakitu kan. Agama Rasul disebut agama tauhid. Ajaran Rasul disebut ajaran tauhid. Jadi inti ajaran Rasul teh ajaran tauhid. Teu make tauhid mah teu bener kan make salat bari musyrik bener teu kan. Kudu bari tauhid. Alusna teh sa'i mun bari nauhidkeun Allah. Alusna teh tawaf di dinya mun bari nauhidkeun Allah. Ari teu nauhidkeun Allah mah kalah musyrik Hajar Aswad. Matak Imam Ali sasauran. Lamun teu karana Rasul ngecup Hajar Aswad, uing moal cek Sayyidina Ali. Sabab ieu ngan batu hungkul anu teu bisa mere madarat, teu bisa nolak manfaat. Ka Allah hakikatna meuli Hajar Aswad kan. Ngan lambang di dunia teh Hajar Aswad. Hajar Aswad teh makhluk Allah nu di surga eta teh. Disimpen di dinya dina Baitullah di juruna. Tah ngawitan tawaf teh di dinya urang teh. Bismillah Allahu Akbar. Ieu istilah ari hate musyrik ulah kadeh. Jadi kudu make tauhid. Bismillah Allahu Akbar. Jadi diri urang leutik sakabehna leutik nu akbar Allah. Aya nu tawaf hayang loba duit. Jadi papalimpang jeung lisan. Tak cimkuring elingan kanu bade mikot kade. Niat mana hate lain ucapan kade. Hate teu neja tapi ieu nuturkeun mutawif. Nawaitul hajjah, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Tuturuti kamu tawif tapi hati teu neja umroh, teu jadi niatan. Eta nu paling diutamakeun kan. Niat mana hati lain ku lisan kada niat. Dibaca we di nawaitul umrata wa ahramtu biha. Kudu mah haji hati neja, ya dibir ali teh bari make pakaian ihram, hati condong kana migawe tawaf, sa'i, tahallul. Tah eta nu disebut niat teh. Kan bae teh diucapkeun oge nawaitul umrata mah. Tapi lamun rek di nawaitul umrata teu nanaon keun nungtun hate meunang sunat teu nanaon cik Imam Syafi'i. Kan ulah ta anu ka dinya hungkul ulah nageun kana mutawif ka ditu. Ya aya nama kan nu abi simkuring ASR umroh teh aya mah dinyakeun ngaji teh di dieu di ditu. Mamati lubeus ka ngaji abdi 137 teu bisa bareng jeung abdi dengan hiji abdina. Mungkin itu bisa jadi 5 loh.
Itu hiji abdina baturna langsahan itu bareng jeung ajengan dari daftar ka ajengan tapi itu bareng jeung ajengan itu kumaha cenah cek sim kuring ulah ngarepkeun bareng jeung jasad sim kuring da ieu mah jasad dengan hiji teu bisa loba kuduna bareng jeung ilmu sim kuring bener di dieu pan mas aya manasik umroh bener di tawaf masorangan bareng jeung ilmu sim kuring bareng hakikatna mah insya Allah tawaf tadi jeung ajengan kok ajengan masare di maktab jeung ilmuna tah gitu bener matak di dieu kudu ngaji sih bener ya geus ulah mikir ngaji di ditu kudu bisa sorangan di ditu mah rek tawaf duaan jeung pamajikan geus meunang ilmu ti ajengan matak di dieu aya kemal lamun manasik umroh teh insyaallah moal sabasa peuting 2 poe 2 peuting. Namun sabtu kudu asat di dia praktek mikot, praktek tawaf, praktek sa'i di dia dipraktekkeun kuduna mikot di dia sok mikot make baju ihram niatna kumaha hatena kumaha tah gitu kudu dipraktekkeun di dia mah ayeuna mah geus bisa sok sorangan ge bisa teh ditu teu kudu ngaragan batur ieu mah taklid ka guru ulah ka Allah nyaranna mah ulah ka guru ngan bareng jeung ilmu guru ibadah ka Allah bareng jeung ilmu guru anu dimaksud bareng teh eta itu tak kayak nama geus kapaham jadi moal ngaos di ditu sok ku kaur mau bating jalmi lain ngaji didarengekeun nempuan liwat didarengekeun paham tuh paham da karang kieu angeus nempuan liwat jadi seperti guna ngaji di ditu teh kan abdi we nu ngesanggung mending di dieu sinyaan ayeuna mah praktekkeun sakeluarga-keluargana saurang patan sok praktekkeun umroh kumaha tah tim mikot tawaf praktekkeun engke di ditu bisa sorangan urang jeung pajikan duaan tawafna jeung duaan ditu tak kitu kan jadi dipraktekkeun di dieu sehingga paham geus paham nyalira-nyalira di ditu teu kudu makan tawaf gitu doa apal sorangan nyanyeting teh apal mah doa teh bisa dibere anu pondok doa tah gitu kan waduh ieu bahaya ieu nu paling ceuk bahasa nu frontal maka itu lamun jalma teu apal fikih paling ge teu sah sok salat teu apal fikih teu sah tapi lamun nek teu paham lamun nek teu apal tauhid mah musyrik bahayana mah musyrik jeung teu sah salat jadi nu alus mah ibadahna bener bari jeung nauhidkeun Allah. Ceuk anu frontal mah kitu cilakai paling teu sae lamun salat nyalahan aya. Gara-gara kurang ilmu tapi teu nyaho Allah mah musyrik aya lebih bahaya bener kan. Tapi lain nyepelekeun masalah fikih kan kudu paham fikih ge. Sabab hakikat bila syariat batilah kan. Nah gitu. Begitu kan perjalanan. Jadi seueur jalma nu muru Madinah Mekah, nu diburu di Madinah Raudhah, nu di Mekah Hajar Aswad. Tapi teu paham kana hakikat Raudhah jeung Hajar Aswad. Jadi Raudhah teh hakikat nama ilmu amaliyah anu ikhlas. Ilmu nu nepi kana amal bari hate ikhlas. Eta Raudhah. Ari Mekah Hajar Aswad naon tajalli ka Allah. Nu di dia ibadah bari ikhlas hatena tajalli ka Allah itu umroh. Wah, itu matak cek simkuring kudu bisa umroh meme umroh ibadah akliana umroh hakikatna umroh geus aya di urang tinggal ibadatul fi'liyah na hungkul eta mah kumaha boga duit gitu. Tapi ari masalah ibadah akliyah mah boga duit itu bisa kan? Bisa. Tah gitunya ulah nyeri hate. Nyeri hate pada teu bisa berangkat. Tah gitu kan. Eta keutamaanna. Jadi ulah pulang anting we ka Mekah ka Madinah ari balik ka dieu ngaji tara. Kudu lemah dituluykeun ngaji ceuk sim kuring. Kamari waktu perpisahan di rest area rangkaian umroh parantos lengse. Moga-moga umroh urang teh makbul makbulah makjur diduakeun gitu kan. Sanajan seueur kasalahan moga-moga Allah ngahampura.
istighfar urang tas ti Mekah teh kudu ngaji getol. Nah gitu. Walhasil mah muga-muga tina sabab umroh jeung haji teh urang beuki soleh. Beuki soleh teh dina mana nu hakiki, beuki hate wusul ka Allah. Tak kitu kan. Lain soleh teh sok mere udud. Lain. Mana soleh ge loba nu manaan budak soleh teh budak sok mere udud padahal tara salat. Soleh teh lain dan kitu. Ya Kang lamun ibadah mun soleh waladun solihun teh waladun solihun teh manehna naon? Budak anu ibadahna wusul kalau aduh ripuh lebih kadinya mah nya. Boro-boro santri kiai ge saya lebih kadinya mah kan. Wis ngaku waladun solihun pada sok di kopea. Hakikat waladun solihun teh ibadatul waslah. Budak usul ibadahna mustajab doana sehingga ngahampur minta hampura ka rinung bapana diijabah ku Allah. Tah gitu mata salamet rinung bapana. Ibadatul waslah cek hakikat mah. Mata bahasa makna waladun solihun teh awaluhu fillah wa akhiruhu fillah wa awsatuhu fillah. Jadi selalu diadot Allah, ti diciptakeun ku Allah nepi ka maut. Wa awaluhu fillah wa awsatuhu fillah wa akhiruhu fillah. Eta makna waladun solihun sabenerna. Urang lamun cenah di kadinya berjuang mujahadatun nafsi ngaji ka guru mursyid sing ikhlas bersihkeun hati diri tina haram jeung subhat insyaallah nepi ka ibadatul wassalam. Jadi rek berjuang urang supaya jadi anak soleh teh kudu dibersihkeun tina haram jeung subhat salirah nu dituang nu dianggo nu diange cali. Kaduana kudu boga guru mursyid. Katiluna kudu ikhlas dina ngaji ka guru mursyid. Hasil ibadatul waslah. Jadi waladun solihun. Istighfaran ilung bapana asal maut mawa iman Islam asup ka surga ilung bapana ka. Ah gitu waladun solihun teh. Jadi panjang mata dia dibahas bab ikhlas ya ayeuna nya. Jadi ikhlas teh ari ikhlas cek hakiki mah mana? Ibadah usul. Itu. Ibadah usul. Ari nu teu usul lagi ikhlas kumaha tuh Kang? Usul lagi henteu. Nu bersih tina musyrik jali jeung musyrik kopi mah ahli usul. Lamun jalma maju paling bersih tina musyrik jali, tina kopi mah mal bersih. Sabetan tajali ka Allah, maka kudu tajali. Maka aya sa'i teh taruki jeung suluh. Itu taruki jeung suluh. Eta ya perjuangan urang ngalawan nafsu dina ngahasilkeun ibadatul waslah. Tah gitu. Kade muga-muga urang termasuk jalmi anu dipapasihan ilmu zahir ilmu batin sehingga urang bisa ngalaksanakeun ibadatul waslah. Tah eta pentingna mah kan. Saur Abdul Abbas Al-Mursi jalma anu ngadohir-dohirkeun amalna abdi dohir anu yumputkeun abdi yumput. Malus mah pasawaun alaihi adahru aw akhfahu. Itu rek Allah rek nyumputkeun rek kadohirkeun eta mah terserah Allah. Urang mah teh hayang nemdak teh hayang nyumput. Sababna ikhlas hatena ka Allah. Tah gitu kan. Eta bahasa ikhlas teh bil ikhlasi yan kasifu anal fa'il huwa Allah taala. Kusabab ikhlas maka dina nalika amal hate urang teh nyaksi kasalian ti Allah. Eta bahasa ikhlas anu hakikatna mah ikhlas teh kan. Ti dieu nama urang kakara diajar ikhlas. Tapi sakola ge terjanji kuliah urang kan. Ka PAUD heula, ka SD heula, tah urang oge kitu diajar. Jadi ibadah hayang surga teu naon hargaan urang. Da memang ilmuna kakara di dinya. Gitu. Eta ibadah abidin. Jadi ilmu abidin mah ibadah teh hayang surga, mung ka neraka. Eta ibadah abidin. Eta ge ikhlas kan ikhlas abidin. Gitu. Ya ikhlas muhibbin. Nah, geus naik deui ikhlas muhibbin mah teu boga tujuan kasalian ti naon? Takdim ka ibadah mah ngagungkeun Allah hungkul, teu hayang naon, teu hayang naon. Teu boga kahayang pasrah ku Allah wae. Tah gitu. Jadi ulah boga kahayang. An kade ulah kena-kena ulah boga kahayang. Atuh cenah bingung aing rek kaduang ge teu boga kahayang.
Ya, cenah tuh jangan ulah hayang dunya ya. Ya, kumpulkeun ka Allah sakabehna. Hayang dunya keur naon? Keur bekal ibadah ka hakikatna Allah. Lain dunya, ngan hayang dunya keur ulin tah eta bener kana dunya. Jadi lain ulah menta dunya, menang di multajam di itu ngadua. Ya Allah beungarkeun abdi keur bekal ibadah ka Gusti. Kana naon? Kan kada di itu ngadua keur bekal ibadah pas di dia dibere beunghar ulin. Mau bisa dibobodo Allah mah. Itu untuk pas ka bapak urang Pak minta duit keur naon? Keur meuli kitab jeung santri teh sabaraha 20 juta, beurek meuli motor. Gitu. Itu bisa dibobodo Allah mah. Matak sakapeung teu mere ya Allah beungharkeun abdi cek Allah keciri sia mah geus beunghar ulin mentak moal dibere ku aing karjeng deui ka Mekah oge umroh. Pakir keneh wae sia mah halusna pakir. Mun dibere pakir alus maneh mah eta mah Allah mah uningan. Matak ikhlaskeun. Kade husnul adab pigawe dina nalika ngadua, suul adab jauhan nalika ngadua. Itu meunang cenah naon? Minta beunghar di muka meunang. Itu beunghar ku naon? Lain ku duit wae beunghar teh. Beunghar ku ilmu, beunghar ku rusdu, beunghar ku taufik, beunghar ku hidayah, beunghar ku amal soleh. Laras kan? Beunghar teh. Di asal basa beunghar teh inget ka duit we. Beungharkeun abdi Gusti. Kita teh marenta beunghar, sok marenta beunghar. Anu sabna mung boga santri pakir. Kuning kuring pakir, beunghar ku hidayah, pakir ku harta, bisa jadi benar kan? Itu beunghar ku hidayah, ku rusdu, ku taufik. Kan wae teu naon. Da hakikatna beunghar harta ge aya nepi ka dinya. Jadi harta keur dijadikeun bekal milari hidayah ti Allah. Ah gitu. Bahasa sederhana nama gitu kan. Matak meunang lain ulah boga kahayang teh boga kahayang kasalian ti usul ka boga kahayang teh gitu. Maka sakabeh perkara dipake sarana usul ka Allah. Ketol ngaji naon maksudna hayang dibere usul ku Allah. Itu daya deui salian ti tujuan usul ka Allah. Sabab naon? Usul teh tungtungna tujuan. Teh sok tungtungna tujuan ibadah urang ka mana? Usul ka Allah. Kamadinah ge kukuiran tungtungna mah ka Baitullah ka ditu. Yang lebih ka Hajar Aswad bener. Lamun teu nepi istilam di kejauhan. Bismillah Allahu Akbar. Itu mantap saur Kangjeng Rasul tadi gitu. Jibril di mana kuring datang ke Hajar Aswad hadir wae Jibril. Menta hampura keur jalma menta hampura ka Allah pikeun jalma nu istilam didinya. Kira kudu istighfaran ku Jibril teh ijabah urang. Jibril memang metakeun hampurana keur urang. Tah kitu sing inget kan. Entar kula dipake meuli ulun kabeh, kumpulkeun. Jeung celengan aya milu umroh jeung ajengan kan itu. Make ilmu we mah lah umrohna. Bari teh pulang anting kan lawan kadinya bertemu. Teu apal asa. Nepi ka rodoh teh rawodoh kan. Karawodoh aya mah teu meunang 2 kali kan. Nu geus asup sakali dicirian teu meunang asup deui. Saking syuurna jalmi. Coba di karantina heula di kamaran. Kayak itu beres perkara. Nu abi tenang di radoh teh mah teu pas baheula. Baheula gurayuk asup salat kana tongong batur. Di radoh wah ngadua geus dibabukan ku askar. Tori. Itu ayeuna masalah sih. Jadi paling ge bisa 50 urang dibatasi kan. Tak tetiasa bareng jeung simkuring. Keun bae lah teu bareng oge cing teh. Umurna mah sabada salat teh ngada doa, geus doa ceurik. Tapi ceurikna kalalahunan simkuring ngarti abdi ge kan. Ceurikna sawar urang moal 30 urang da wakaf di leutik. Paling ge tiluan opatan ku cilu kalalahunan ceurik. Simkuring ngarti kana lisanul hal. Ieu teh perwakilan ceurikna 137. Artinya mun hakikat pibasaeun mah kieu Kang pangrekeskeun ka Allah abdi mah teu bisa ieu teh. Tak kitu hakikatna.
hayang dihampura dosa, disarolehkeun turunan, diberkahkeun hirup jeung kahirupan tak kitu. Mata ku abdi pamentakeun ka jeung teu bareng ge jeung abdi. Tak abdi jikara doa masing-masing ilmu anu merengan insyaallah. Itu cukup diwakilan ku tiluan ceri. Jadinya hakikatna mah gitu kan. Hakikatna mah. Jadi urang di mana ngalangkah ibadah teh kudu maca lisanul hal. Maca lisanul hal. Itu teh eta disebut barang jeung abdi. Ulah kieu aing kok milu ka ajengan tuh kepanggih ajengan. Ilmuna kang anu mawi insyaallah kemah manasik umroh teh di dieu bade dinyakeun sabab ulah ngarep-ngarep ngaos di Mekah. Benernya di dunia kene teu ngaji bisa nyakan. Oh, mas sababaraha masalah di ditu mah kan tawafan saya teh. Balik ti bebeja. Aya nu bebeja abdi mah teu tawaf pada cenah kan gitu. Mah batal sing teh umroh teu tawaf pada sih. Itu. Mun kasupkeun wajib di dalam paling oge. Leuh tak tanu kitu kan. Telepon anu ditanya abdi mah ting genep ting 7 ribu bener. Teu apal ti dieuna. Aya anu milu umroh, aya nu umroh kan. Dengan alhamdulillah di alitan teh aya sabdi didikeula di dieu. Aya teu milu manasik, milu daftar ini teu buru-buru. Aku mah di dituna coba kan. Di dieu teh pernah menang pelajaran ti kiai. Eta ka paingan saur ulama an-nasu bila ilmin halakah. Manusia teu make ilmu maruksa kieu teh kan. Ibadah umroh ge teu make ilmu maruksa. Itu lain kudu sampurna ilmu dah hese jalma masuk aya pohonna. Tak jangan mamawa kitab ka ditu bisa nu poho ge teh nu poho kana kitab bae. Teu katalar kabeh kitab teh mah. Ah gitu, di mana masalah buka kitab. Mah aya pohonna kan. Tapi moga-moga kekurangan ibadah teh dihampura ku Allah. Ayat telanna istighfar. Ari istighfarna ngaji sih. Kalau urang masakkeun dina umroh kurang ilmu, balik ke tol ngaji di dieu. Pak eta balik ke tol ngaji di dieu, tak cek Kanjeng Rasul, wa man taba wa lam yata'allamul ilma falaysa bitaibin. Ceritana jalma tobat ya. Tina salahna ibadah, tapi sanggeus salahna ngarasa salah ibadah teu daek ngaji, bohong tobatna. Jadi balik teh sing daek ngaji we geus istighfar ulang tina umroh anu salah kamari. Moga-moga dihampura ku Allah cing beuring gitu kan. Ngaos jadi boga kesimpulan ayeuna mah. Itu keur nu teu gaduh artos, moga-moga Allah maparin ibadatul waslah. Itu nu gaduh artos angkat ka ditu, lamun teu gaduh jeung celengan atuh. Ulah 20.000 pake meuli baso kabeh. 5.000 ceng celengan keur umroh atau keur haji. Keur haji we heula bisi nepi. Gitu. Tak gitunya apa? Iya urang ngaos kitab Ibnu Athaillah teh keur berusaha sangkan urang sadayana ku Allah dipaparin hakikat raudhah jeung hajar aswad. Hakikat raudhah ilmu jeung amal bari ikhlas, hakikat nepi ka hajar aswad teh tajalli hate ka Allah. Kamana jalanna? Taroki jeung suluk. Taroki at-tanaqulu fil ahwal, pindah tina makom hanap ka makom luhur, belajar deui taroki ka kiai. Suluk ngambah jalan usul ka Allah. Tak kadinya. Jadi taroki jeung suluk bari mujahadatun nafsi. Tak eta kan. Jam 12 abdi geus mulai deui ngaos ka Cibantara ya kan. Wayahna dibagi-bagi we ngaosna. Tong lila teuing geus kolot aya 6.000 yang ngaji lila-lila balik sales mah di ditu teh. Sakitu wae nu katurkeun. Mudah-mudahan Allah mapan berkah ka sadayana sehingga ulah waka di mautan salagi can jadi ahli ibadah usul maka Allah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.